Cicing sia teh. Ih, nah aya naon budak teh kalah ciriknya. Ih, nah ujang aya naon cirik bari ngaletakan hulu hayam. Jang, nah eta pedah naon hayam geus leuleus, geus ek pae kalah diramotan ih. Bapak ka dieu ye budak cerik. Mana Jang? Mana eta konon budak? Kulo hayam teh diletakan gitu geuleuh. Teu nyaho geuna nah eta hayam geus leuleus ek pae nah kalah diletakan huluna. Da budak teh broko poe sana eta kunaon Jang? Kapan Ujang ngecek emak, Pak? Nah ujang cek emak kumaha? Kapan peuting banyak emak poho deui? Naon ari maneh? Ih, mama pohoan. Kapan peuting cek emak geuning anu basa leuleus huluna. Letakan wae ami hudang deui, hirup deui. Hulu naon ari maneh? Ih, duka kapan emak nu ngomong ka bapak, ieu teh geus leuleus cenah. Soal ngeletakan wae ami hirup deui. Tah bapana geura ai tipe teh ulah sok bakal hayang ngerakun tuh ku budak. Kapan mama nu ngaletakan oge? Dasar ih. Jeh, na kumaha ieu emak, mun kita ngeletakan huluna ami hirup deui. Salah. Ih, nah ujang aya naon? Eta hayam geus leuleus ek pae kalah dilamot. Ye, nah. Mana eta budak kunaon ulu Hulu hayam diletakan gitu. Pugudu kageur hayam geus leuleus ek pae oge nah kalau hulu mah diletakan. Jangan sadar. Teu nyaho geura eta hayam geus leuleus oge ek pae nah kalah diletakan. Aduh, garelo yo garelo. Bapak-bapak kapan cek emak peuting? Hayam leuleus. Biar dalil aja.